Kangjeng Nabi ngatur ti mimiti nyiduh jeung hitut datang ka paeh diatur ku Kangjeng Nabi. Hitut bae diatur ku Kangjeng Nabi. Lamun lobaan urang hayang hitut betekeun saeutik. Teu sia maju jeung serikeun ka aing apa ka Kangjeng Nabi sih. Abe ulang ngajegur. Ai Haji Basuri mah lain pan. Kul mas kalau mas dut. Kumaha eta Haji Basuri atuh nyeri beuteung daripada ditahan sageuna sakit perut atuh. Sangeunana nyana bae. Pangulah-ulana hitut di hareupeun pamajikan. Kolot baheula nganasehatan sing hade ulah sok hitut di hareupeun pamajikan. Emang kunaon gitu? Engke salaki mah sakali nyana 5 kali. Diatur. Atuh mun urang hitut di hareupeun majikan dut we. Nah, ngancem pamajikan. Nah, sia cekeuna. Kayak orang ayat tut cek orang depan itu tuh sembarangan lah didinya agak isuknya nama hitut deh orang makan sekali kan nyana hitut deh dut pan hitut deh lah didinya agak hitut cek nanti nyana geus 5 kali pan aing makan sekali itu oh bae hitutun anak tungtung hitut bae diatur mun loba jelema atau di hareupeun pamajikan betekeun saeutik abah aman lamun sorangan kakarak bila perlu kagentongkeun dut iyalah nyiduh kakenca urang lamun aya kesempatan mun eueuh kesempatan kakarak kakatuhu di mana nu kira-kira aman gitulah pikih tah na ieu ti mimiti eta datang ka macem-macem Kangjeng Nabi ngabejer-beaskeun soal tata krama soal khuluq. Jadi Kangjeng Nabi mah nu dipuji ku Gusti Allah akhlaqna wa innaka la'ala khuluqin azim.